sing hade biasa sing hade jasa cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur Ghafur teh artina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae jiblon meureun tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal dihampura dek maling deui bae eta belum ta jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiheula urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala